Bah, ari abah gaduh artos teh bah. Har ari amu duit di mana hari apa kabar geus dibikeun ka amu. Lah abah tong sok bohong bah. Itu papa padaringan teh geus beak abah beasna eueuh pisan bah. Abah teh karunya ka amu sok atuh bah nu jujur. Hari amu nya kudu kumaha baru ngadang sabeung ku amu dibikeunan ka amu. Abah mah teu nyekel duitmu. Kudu jujur kumaha hari abah ka amu. Ada kamari apaan hasilnya can setor ke kamu eta teh kan ngajujualan teh di mana teh bah duitna can dibayar amu geus dibayar mah yeuh ku abah ge dibikeun ka amu. Coba pak nih temponya bahnya lemun ambunya hitungan ka 3 abahku besar 1 2 3 ayeuna mah pasti kapanggih ieu aki-aki teh. Nah, nenden duit di mana bah sebenarnya bah? Aya bu duit mah abah teh mah hayang keur 1.000 di luhur peci sirah amu. Hai, tuhnya, dah benar, iya mah. 1 2 3 4 5 6 7 eling iya mah ya. Di mana deui? Salahin tina ieu tina kopeah. Dinu jero cangtut amu duit mah sok sieun ku si amu dicokot. Sia. Kepanggih ayeuna mah sia. Mana teh? Waduh. Loba pisan bener ieu mah ladang kamari. Teu jujur pisan si abah ka pamajikan. Abah lurus tunjung pisan. Sia. Amu. Aduh, ya mu geura mau dibeasmu. Nah ieu topi abah peci abah ye murah ieu ayamu kumaha ieu teh mu. Ari amu nyokot duit. Ieu duit saha? Kapan kur amu eta teh teu meuli beas kur amu. Tadi nyebut teu boga duit. Nya poho abah teh hampura. Sakitu duit loba nyebutkeun teu boga duit. Hampura. Mau sekali-kali deui bah. Wah, itu di mana janu duit dari aing teh ku papanyewa ku si amu.